غرباء 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 غرباء. Iwa iman rahimakumullah. Jadi nu kaitan sareng kaifiah Ramadan tah sesi hiji lah ke urang teraskeun deui kana sesi 2. Ayeuna mah pangkeun pami di judulan mah rukhsah saum. Rukhsah saum iraha meunang buka dina kaayaan kumaha saha wae ditataan pan dina ayat eta keneh secara umum. Dasarna mah dua, paman kana maridon au ala safarin anu gering jeung sabahan. Engke kadituna gering nu kumaha pan aya nu tadi teh kasub gering anu ringan, komo gering anu ripuh. Ngan ke gering anu ripuh ke bakal dibagi-bagi deui. Aya anu ripuh jigna kana kodok, gering anu ripuh jigna kana fidyah. Nu kana kodok kumaha? Anu aya harapan cager we. Sanajan sakumaha ripuhna ge da harapan mah cager. Maka kodok. Tapi lamun geringna gering anu geus teu bisa diakalan deui siga penyakit mah anu kronis nu teu bisa dibawa puasa sanajan sapoe. Teu bisa puasa. Nah, hari hapur maka anu komplikasi jeung jantung misalnya. Eta mah tapi jeung ginjal misalnya hapur komplikasi jeung ginjal. Artinya ulah kurang cai. Ya, maka menang buka puasa serta gantina lain ku kodo eta mah fidyah. Sabab dina bulan sejen ge anggar mah bisa dikodoan kan nya. Gitu. Karena fidyah kan. Jadi nu hapur katumpangan ku ginjal eta wayahna. Tong puasa tong maksakeun maneh lah, tong pupujieun. Nepi ka paehna kan geus paeh mah. Tuh, jadi aing paeh akibat puasa. Saum Nabi pan sumu patasihu. Sok marane saum pasti sehat. Tapi dina batasan-batasan anu ku saum bisa sehat gitu. Hari anu ulah nepi ka telat cai mah seperti ginjal tadi, lain matak sehat, artinya urang wajib ninggalkeun saum eta gitu. Dina harti lain wajib syariat ya mah. Kudu we ya mah keur kasalamatan diri. Beda jeung wajib ninggalkeun saum anu diuber ku kaidah syariah nu tadi siga anu menstruasi sareng anu haid. Anu nipas. Jadi anu nipas maksakeun maneh puasa lain menang ganjaran tapi malah disiksa, diazab. Eta bagilah sekedar wangkongan awal baradong ya. Mudah-mudahan aya nu tiasa digaris handap. Aya nu manfaat kanggo sakedik bekal bulan puasa yen urang teh bisa buka puasa jeung bisa terbuka haram buka gitu. Ulah kudu wae deh buka puasana. Jadi lamun aya anu buka puasa kudu sah-sah saja sarasna mah. Siga sikabayan dicarek ku si iteung geuning. Cik buka puasa teh tong kudu wae atuh kemah heuku forma. Jawabna teh geuning. Geus nyobaan deui ngan teu hurung. Jadi lain masalah udurna sebenarnya hurungna. Da udur teh haram sebenarnya mah, teu makruh-makruh acan lamun teu hurung mah. Da lamun hurung anu jadi masalah makruh mah kitu nya. Rek udur rek naon wae di bulan puasa mah bagian tina kaasup perkara anu dilarang. Kaasup kadaharan tetapi inuman. Eta dina surat Al-Baqarah ayat 183 tafsir Ibnu Katsir nerangkeun ngeunaan inuman kadaharan saresmi eta hal-hal anu dilarang telak dina bulan puasa. Asa kitu mudah-mudahan aya manfaatna kanggo live streaming dan ayeuna. Sanajan bari dagreg lantaran nyeri sirah ya, mudah-mudahan lah anu
ngadegikeun mah teu nyeri sirah. Ulah sarwana aja mah rek sakali sewang. Cager bareng teh anu ngadarengikeun nyeri sirah jadi lah. Tapi nyeri sirah syariat ieu mah da. Naon teh? Nyeri sirah syariat boga ganjaran urang teh nya. Mikiran hayang zakat, misalnya nyeri sirah eta pahala agung pisan luar biasa. Mata ngagantung maneh geus kana mau boga pahala lamun aral hayang tahajud. Oh, mati itu tama-tama. Berai lah tama ulah nya. Anu tadi anu tiasa di garisana bangga sana. Aku lu kuliah wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء